Teliti punya teliti, ternyata horenganan nu gede ganjaran nama pedagang. Pedagang. Oh bener. Gede ganjaran. Hebat pedagang. Lain lalagaan bener. Pedagang teh nomor hiji nu mentak moal aya moal pati-pati dagang dijadikeun nomor hiji lamun teu dipilih ku Gusti Allah. Buktina Kangjeng Nabi urang lain tani dagang. Tuh, alhamdulillah teh heula bae. Ba'du sahabat ditaros. Bagusan mana at-tajirus saduq? Pedagang anu bener, anu jujur, jeung anu mutafarrig lil ibadah, juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus saduq am huwa al mutafarrig lil ibadah? Pedagang anu bener atawa anu ibadah bae makahan ngaji di masjid baik, di majlis baik, dibandingkan jeung pedagang nu bener, ieu muantepan nu mana? Jawabanana sahabat at-tajirus saduq ahabbu ilayya. Pedagang anu bener, anu jujur, eta nu paling dipake karesep ku kaula. Masya Allah. Numantak alhamdulillah hadena ge Haji Pendi pedagang. Iya dipake karesep ya na ini. Wah iya. Ngan di dinya ge at-tajirus saduq, pedagang nu banget bener, make banget. Banget bener. Nu pohara benerna. Ditanya naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep? Oh, lantaran jurigna datangna loba jasa. Yati syaiton fi tariqil mikyal wa fi tariqil mizan wa fi tariqil masahah wa fi tariqil ahdi wa fi tariqil ita wa fi tariq datang setan ka pedagang mah di mana ye hiji dina nimbang setan dirinya joget joget setan dina ngitung setan geus kikian bae kurangan kurangan ayo biasana mengaji aya lepitan karung teh jumlahna sabaraha teh sabal teh segitu teh biasa 100 nah setan bisik kurangan hiji aja lamun satrek teh satrek puso sabaraha teh 50.000. Nah, jadi lamun sabal dikurangan hiji kurang sabaraha? Tuh, nyahoan jasa 2.500 cenah. Atuh berarti teh pinter jasa. Ya Allah, paingan Haji Agus Bungeun babaturan jeung nyana. Atuh iya. Partu dia. Yati setan fi tariqil mizan. Tapi tariqil mikyal nimbang. Karung mah teu ditimbang kan? Ente nya nama cuma dihitung doang kurang-kurangna gitu. Eta lamun kanyahoan kurang ditu kan nelepon tah. Engke kumaha tah jawabanana? Ini ada kekurangan 2.000 gimana teh? Oh, di jalan itu mah kali ada yang nyolong, blon. Teu logika teh. Ente mah faktor kesengajaan. Aduh, parah ya mah kos ge dagang. Masya Allah. Paling minim anak-anak kali tuh. Waduh, ngitungnya ngeberes lah anak-anak. Mohon maaf aja lah, namanya juga karyawan. Udah jangan salahin saya. Ya udah tinggal hitung aja kekurangannya udah. Gitu bae palingnya kos gitu tah. Nu geus kos gitu tah. Masa dikurangan di jalan? Jadi tuna.
Nah iya setan dina nimbang di warung letik bae warung letik geus datang we joget setan di dinya sakilo kurangan kurangan saon hayu kurangan lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on itu berapa kilo tuh nyawan lancar maksudnya karena gitu-gitu lancar jasa tah. Ya Allah emang batur jurig beren. Gusti Allah. Aduh, geus nu ngameteran. Komo teman tukang jengkol bisa jasa kan? Tukang jengkol di pasar kurang keur leutik pan sok neulekeun we. Bisa nama teh segitu. Ieu na leungeun aya. Hiji mah hiji dua mah tilu mah tilu opat mah opat lima mah loh. 12 loh sih beneran tuh sudah ngitung coba aing mah meuli 100 hitung di imah tek datang kaya 100 bae ge eta kurang eta 100 bangsa 20 mah kurang bisa teh tukang jengkol ya Allah hiji mah hiji dua mah tilu mah loh setan aduh tapi tukang obat mah enggak ya Pak ya enggak ada ya susah setan susahin takut disuntik kali oh, jujur ya nama. Jujur. Siapa disuntik setan? Masya Allah. Tuh. Iya. Orang dan pohara jasa. Nah, datang melalui hitungan, datang melalui timbangan, datang melalui meteran, datang melalui. Kalau besi gimana Pak? Ada juga pengurangan. Aduh, Masya Allah. Iya pedagang, iya boro-boro pedagang gede, pedagang letik baik, pedagang letik kudu bae ngurangan. Tukang beas, iya nu main. Bisa jasa tak? Masya Allah ngaleteranana set, satu, dua, iya gorengan, iya bisa nih. Eta nu kayu nate nu gitu maranti kayu teh naon ngaranna eta? Kerokanana, kerokan, iya mah main bae. Tete bisa tukang beas. Kula sok ndelegeun bae tuh. Pan, tukang beas ieu kitu. Bisa nih tah. Ini ku cepet jadi teu kanyahoan. 10 liter seperapat mah geus aya. Bener kan? Mana di tukang beas? Ayo ngaku. Aduh ya Allah ya Rabbi. Guys tamah. Eta mau jelas-jelas kuari mah kuari tukang gabah. Lamun nusok melian teh eta ka imah-imah almarhum abah teh pan sok ngajual gabah tah. Waduh eta kalengna handapna ngendong. Kaleng ngendong handapna ngendong. Masya Allah ngendong biasa kahandap nges teu bisa dilempengkeun teu bisa nangtung tak kaleng kudu dicekelan kieu ye lantaran ngendong kahandap giliran bae urang deuk meuli naik kaleng keluar kaleng naik Masya Allah ngajengking Masya Allah barang ditanya mang ieu mamang tukang gabah orang mana orang pondok sial bener orang pondok ya kaleng letter dimain-main gitu. Nemandak Kanjeng Nabi mual pati-pati ngomong at-tajirus saduq. Tajir pedagang nu bener leuwih utama tibatan jelema nu juntrung ibadah. Sebab ibadah mah di masjid sorangan bae teu ngarugikeun batur. Deuk salat mangga bae, deuk zikir mangga bae, deuk baca Quran mangga bae. Tinggal ngamainkeun ikhlas jeung henteu ikhlas ta diri sorangan. Tapi pedagang mah iya jihad fisabilillah torojol setan lamun nyana lulus digoda ku setan ieu nilena sarua jeung perang sabilillah lain alhamdulillah kitu henteu sih togol alhamdulillah buku tadi ge beungeutna robah tah iya yati syaitan itariqil mizan
namun orang nimbang hate kurangan estetik tapi orang teger ulah kajian hukumnya dek rugi dek untung pokoknya mah sakilo baik berarti lulus ngameteran sameter baik lulus eta lamun baheula asok meuli tadi Tangerang teh ngameteran lawon cepet jasa bisa seret meuli 5 meter aya 4 meter setengah kunaon bisa awat eta pedagang ya Allah ya Rabbi eueuh nu jujur ternyata Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu teh ya horenganan eueuh nu jujur ai eueuh jasa mah meureun teu ngan 1000 hiji pedagang nu jujur wallahu alam ieu maksudna nu deukeut mah sarua jeung perang nyana nu mantek pedagang lamun jujur pangheulana ka sorga alhamdulillah malulu pangheulana ka sorga pedagang nu jujur ya Allah ya Rabbi sarua jeung al-ghaniyus syakir afdalu minal faqir sabir pohare eta jelema nu sugih bersyukur ka Gusti Allah leuwih utama tibatan jelema nu fakir nu sabar jelema fakir sabar ganjaranna gede jasa dibandingkeun jeung nu sugih bersyukur masih hebatan nu sugih sebab naon nu fakir sabar ngan nyana doang ai anu sugih bersyukur karasa ku kabehan ye ieu ge pedagang bener atuh pan ngeunaheun kabehan coba pedagang nu teu bener sia lain mah moal meuli deui karung ka Haji Pendi emang kunaon jadi kurangan jadi oplos kayak ku baledeg gitu mulai geus atuh disumpahan geus disumpahan ku jelema waduh geus PBA-kan aya ke babaturan urang ngajual ka Haji Pendi ulah kunaon sok dihutang sok dibayar geus parah aduh Masya Allah pedagang anu jujur leuwih dipake karesep tibatan jelema nu juntrung ibadah kunaon eta lantaran hese jasa neangan pedagang nu jujur dibandingkeun kaheseanana ku ulama kos kumaha sih kaheseanana pedagang anu jujur eta hese jasa sakumaha hesena jadi pemerintah jadi khalifah jadi pemerintah nu jujur teh hese lain sekedar hese cek urang kedua mah huese di partai jujur tek ceuli di PKB jujur meueuh ti dituna di P3 aya orang PKB mah di dieu P3 jujur eueuh ti dituna Golkar tuh komo Golkar waduh jujur partai mah pembual kabeh ge ieu bat lain cak ulama hesena neangan pedagang jujur sakumaha hesena di partai di pemerintah nu jujur huese jasa ya Allah ya Rabbi atuh amun deuk aya nu jadi bupati janji pohara jasa pannya pokokna mah asana enduk bangun teh enduk hebat negara barang geus bae kapilih bangun melempem bae lurah enduk dipilih ku urang lurah pohara jasa janji ieu janji itu barang geus bae biasa bae ih sugan teh lurah ieu keur carita lain cakula ieu nyampaikeun doang ye aya dipikir-pikir ja bener sugan di PKB mah henteu meureun henteu di PKB maksud di PKB mah ada beneran gitu seuri deui bangun teu percaya henteu wah ekstrim ya mah ya ekstrim ya mah waduh beres aduh duit yang konsolidasi pakai meuli ban mana ya Haji Ian teu beres duit yang konsolidasi pakai meuli ban Masya Allah eta kan geus dihitung bakal naik ya 10 juta yang konsolidasi 2 juta nu dibikeunan 8 juta ditilep punyana operasional eta kos kita eta mah di Amerika di dieu mah tuh
waduh bener. Iya atajirus shodiq, pedagang anu bener leuwih dipake keresep tibatan jelema nu juntrung ibadah lantaran naon ku hese-hesena sebab nyana selalu perang, menghadapi hitungan berarti perang, menghadapi takran berarti perang, menghadapi meteran berarti perang, menghadapi memberi berarti perang, menghadapi nyokot berarti perang. Ndek nyokot barang nyana perang, ndek mere barang nyana perang, terus-terusan teureun-eureun perang. Hatta ndek sodakoh bae dek sodakoh diperhitungkeun make kalkulator. Tek 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 tek. Ya kalkulator. Waduh hari ini enggak usah sodakoh dah. Aya aturan kos gitu. Tidak ada uang untuk sodakoh hari ini. Wajang sodakoh. Pedagang mah kos gitu jasa. Masya Allah. Hese jasa. Dek sodakoh teh pait hese. Ayo jihad fisabilillah. Urang lamun nyaritakeun jihad di Palestina, jihad di Suriah, jihad di Irak dan lain sebagainya, di Cina dan lain sebagainya. Enggak, padahal mah teu kudu jihad-jihad di ditu, dagang ka jihad fisabilillah. Waduh, aya aturan pedagang masalah ki jeung pamajikan ribut. Ribut salaki jeung pamajikan. Duit teh masing-masing duitna. Duit salaki, duit pamajikan. Eta pun blon. Blon eta. Eta pedagang teh hampir blon kabeh. Kus itu tah. Masya Allah. Nah iyalah nu mantap Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu lantaran hese. Ternyata dagang teh mulia lamun bisa jujur pangheulana ka sorga. Mudah-mudahan pedagang anu aya di ledug khususna umumna di santero dibere jalujur ku Gusti Allah. Nu geus manggeus supaya ditobatan, nu encan mah supaya mulai deui. Tobat maksudna. Tobat abeh dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Beuh urang lamun nyaritakeun kos kitu teh sebab pedagang jujur karasa ku kabehan. Didaroakeun ku tatangga-tatanggana mudah-mudahan mangajepen dipanjang umurna cak tatanggana. Emang kunaon gitu nyana mah asal untung karasa ku kami kabehan tuh. Ngeunah kami mah teu dititah deui ge endek jadi satpam bae abeh mangajepen di aman. Ngeunah di satpaman teu kudu dititah deui. Aya jelema tulag-tulagan, "Hei, ka mana sia?" "Hah? Bangona mencurigakan, awas." "Emang situ siapa?" "Aing lain sasahana tetanggana aing mah. Kulantaran aing geus kabeuli jasa ku mangajepen di." "Geus awas sia indit ka ditu. Bila perlu neuk dicokot bagi dua jeung aing." Eta kos gitu ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah urang salila hirup nu jadi pedagang nu tani anu itu berbagai aktivitas di kantor bisnis dan lain sebagainya ieu kabeh jang bekal ibadah niatna. Lamun urang niat jang bekal ibadah insyaallah sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salila hirup urang dititah ibadah, dagangna niatan ibadah, bisnisna niatan ibadah, tanina niatan ibadah, di kantor jadi guru niatan ibadah, PNS niatan ibadah, ujung-ujung nama nu mana ge urang kabehan bakal cara almarhumah balik ke negeri urang nu asli. Dimulaian ku alam barzah kebelah dituna alam mahsyar engke urang aya di alam akhirat nu ka sorga ngeunah di sorga nu ka neraka ngarasakeun nyerina siksa neraka. Nu mantap urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan khususna almarhumah ibu Ismiati dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun di kuburanana, diberikan nikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh dulur-dulur urang nu geus maraot, bapak urang, guru urang, mudah-mudahan sarua dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah.
ya lantaran kurang rada kurang sehat dicukupkan sakit padahal mah aya dongeng pedagang jujur jeung dongeng pedagang mardud malah aya awewe anu dagang jujur deui bisa hiber ka Mekah urang Mesir bahkan nyungsirikeun ka jelema-jelema anu sejen loba nu ngalamar tapi nyanana tetep embung bae tapi kapanggih di Mekah jeung hiji lalaki nu tadina ngalamar akhirna ditolak ku eta awewe barang datang ke Mekah diterima lantaran naon horenganan si lalaki ieu pedagang nu jujur lain alhamdulillah batur asa kanyana bae heran aing mah kan ieu mah insyaallah dongeng engke bae lantaran kurang sehat nya dicukupkan sakit orang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم سلامة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك أجمعين إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا والتجارة لن تبور يا عليم ما بالصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.